Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana? Daraman? Mudah-mudahan hidup aya dina kaayaan sehat walafiat. Parantos siap diajar dinten ayeuna? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Pangajaran 3. Kampung Adat Sunda. Para siswa kelas 8, minggu kamari hidup parantos diajarnya perkawis Kampung Adat Sunda nyaeta Kampung Naga. Masih emut hidup sadayana? Di mana cobi ayana Kampung Naga teh? Iya, pinter pisan. Kampung Naga ayana di Tasikmalaya. Urang lajeng kan ya? Karena materi dinten ayeuna anu aya pakuat pakaitna sareng kampung adat. Di antawisna perkawis arsitekturna. Istilah arsitektur. Kompetensi dasar. 3.2 mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.2 menyajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengamatan terhadap kampung adat Sunda dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks deskripsi tentang kampung adat Sunda serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi Sunda. Istilah wangunan jeung arsitektur dina basa Sunda di antarana rupa-rupa wangunan suhunan Sunda aya suhunan julang ngapak, jogo anjing, badak hai, parahu kumerep, suhunan jolopong, suhunan limasan, suhunan capit gunting. Emut ya? Lajengkeun ngaran wangunan jeung fungsina aya asrama, balai kota, karaton, pendopo, klinik, kaputren jeung sajabana. Ngaran pakandangan aya gedogan, karamba, karapyak, pagupon, paranje jeung sajabana. Urang tinggal anu kumaha anu nembe di tataan teh. Parantos siap? Yuk lajengkeun. Wangunan suhunan julang ngapak. Namun julang ngapak teh? Anu kumahanya? Wangunan suhunan julang ngapak nyaeta wangun suhunan anu hamdak kencak katuhu leuwih meber. Dipapandekeun kana jangjang manuk julang anu keur ngalayang. Anu kumahanya julang ngapak? Tah, saperti anu aya dina layar. Tinggal kehidep sadayana. Eta wangun suhunan julang ngapak. Lajengkeun ya. Wangun suhunan jogo anjing nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap di bagian hareupeuna dipapandekeun kana anjing anu keur ngajogo. Cobi tengetan ku hidep. Tah eta wangun suhunan jogo anjing.
wangun suhunan badak heai. Nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjing ngan di bagian hareupna make sorondoi nepi ka katembongna ti gigir dipapandekeun kana badak keur heai. Anu kumaha nya? Tah ieu wangun suhunan badak heai. Parantos jentre lajengkeun. Wangun suhunan parahu kumerep. Nyaeta wangun suhunan panjang anu tungtung-tungtungna make jure nepi ka katembongna jiga parahu anu nangkum atawa kumerep. Tah saperti kieu. Ieu wangun suhunan parahu kumerep. Wangun suhunan jolopong. Nyaeta wangun suhunan anu tungtungna teu make jure sok disebut oge suhunan panjang. Sapertos kumaha nya? Tah ieu wangun suhunan jolopong. Lajengkeun. Wangun suhunan limasan. Nyaeta wangun suhunan pasagi anu make jure katembongna saperti limas nyungcung. Tah ieu wangun suhunan limasan. Siga limasnya nyungcung. Lajengkeun. Wangun suhunan capit gunting. Nyaeta potongan wangunan imah anu tungtung suhunanana make awi atawa kai anu dicagakeun kawas gunting keur nyapit dicagakeun ya. Sapertos kumaha? Tah ieu wangun suhunan capit gunting. Parantos jantre ayeuna? Nah eta wangun suhunan imah Sunda. Lajengkeun ya anu kadua. Nyaeta ngaran wangunan jeung fungsina. Nu kahiji aya asrama. Kumaha asrama teh nya? Asrama nyaeta tempat ngarareb saheulaanan pikeun tentara, barudak sakola, nu keur latihan atawa diajar ngeunaan hiji hal. Tah ieu contoh tempat sare di asrama. Balandongan nyaeta wangunan saheulaanan paragi olah-olah hiburan dinu karyaan. Siga kumaha nya balandongan? Tah kirang langkungna sapertos dina gambar. Balai desa nyaeta kantor pamarentahan jeung tempat kumpulan masyarakat di tingkat desa. Tah sapertos kieu balai desa. Parantos jantre lajengkeun ya. Balai kota nyaeta kantor pamarentahan jeung tempat ngantorna wali kota. Tah di dieu aya Balai Kota Madya Bandung. Tuh saya pisannya tamanna asri pisan. Sae rapi turta matak pika betaheun. Lajengkeun ya. Bedeng nyaeta tempat matuhna pagawe di perkebunan ngokolakeun bini. Biasana bini henteh ya. Orang tinggal ya. Contoh bedeng tah ieu. Tah ieu namina bedeng. Benteng nyaeta adegan pikenahan panarajang musuh. Tah sigah kieu benteng teh. Ke zaman kerajaan eta biasana sok adamel benteng pertahanan.
Lajengkeun. Garduh. Garduh nyaeta adegan basajan paranti anu ngajaga keamanan lingkungan. Sok disebut oge pos ronda. Tah ieu aya contoh dina gambar nyaeta gardu pos kamling, keamanan lingkungan. Gosali. Tempat digawena pandai. Pandai teh nyaeta jelema anu sok nyieun pakakas tina besi. Contona nyieun bedog ya. Tah ieu gosali nyaeta tempat digawena pandai. Pandai di dieu sanes hartosna sami sareng bahasa Indonesia pinter sanes. Tapi pandai di dieu nyaeta tukang nyieun pakakas tina besi. Atawa contona tukang nyieun bedog ya. Lajengkeun ya. Jongkok. Jongkok nyaeta adegan basajan paragi dagang di pasar. Tinggal kehidup sadayana. Eta ya jongko sayur ya icalan endog jeung sajabana. Lajeng. Kaputren nyaeta tempat cicingna putri raja. Kaleresan dina gambar di dieu mah aya bagian di kaputren nyaeta tempat rehatna, tempat kulemna putri raja. Karaton atawa istana nyaeta tempat cicingna ratu atawa raja sarta ngokolahkeun kerajaan. Tah di dieu aya gambar contoh kerajaan, contoh karaton, contoh istana. Saya pisannya. Lajengkeun ya. Klinik nyaeta tempat ngubaran anu gering. Tah di dieu aya klinik bersalin oge nyaeta tempat ibu-ibu bade babar atawa ngalahirkeun ya. Lajengkeun. Bagian katilu aya ngaran pakandangan. Di dia aya katinggal naon? Kuda. Berarti ieu namina gedogan atawa kandang kuda nu sok disebut oge istal. Atos lajengkeun. Karamba nyaeta tempat miara lauk di walungan. Anu kumahanya karamba? Tah ieu namina karamba. Jadi tempat miara lauk di walungan. Karapyak. Karapyak nyaeta tempat ngampihkeun munding atawa kandang munding. Nah, katinggal dina gambar ya. Aya munding di kandangna nyaeta karapyak. Lajeng. Pagupon. Pagupon nyaeta tempat ngampihkeun japati atawa kandang japati. Kumaha? Tah sapertos kieu. Eta namina pagupon. Aya japatinya di dininya. Di kandangna nyaeta pagupon aya. Lajengkeun. Paranje. Paranje nyaeta tempat ngampihna hayam atawa kandang hayam. Kumaha kandang hayam? Tah kieu kandang hayam teh. Aya hulu-hulu hayamnya. Tuh, eta di paranje di kandangna di tempat ngampihna hayam. Parantos-ngartos sadayana? Parantos genrenya ieu nama. Istilah arsitektur anu aya pakuat pakaitna sareng kahirupan sareng budaya masyarakat Sunda ya. Terus dugi kana pancen aya nama. Aya pancen anu kahiji nyaeta sarengsena hidup ngabandungan materi ngeunaan istilah arsitektur. Prakrengsekeun pancen ieu ku cara ngeusian tabel di handap tuluy tangtukeun fungsina tina eta wangunan sarta teangan siga kumaha wangunan. Geusing ke tabel ieu nanya. Teras fungsina naon sapertos kahiji kios, fungsina kanggo naon gambarna siga kumaha kios. Sapertos kitu. Mangga
mangga tiasa milarian browsing tina internet. Pancen anu kadua nyaeta sebutkeun harti kecap di handap ieu sarta tuluy larapkeun kana kalimah. Ya, misalkan nomor hiji aula naon hartosna, teras engke larapkeun kana kalimah damel kalimatna. Ngartos sadayana? Alhamdulillah rupina materi pangajaran bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna parantos cekap parantos dugi kana waktosna. Insyaallah dina sanes waktos urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda anu sanesna. Emut ulah hilap rengsekeun pancena ya. Upami parantos direngsekeun ajan kehidap ya upload karena Google Classroom ya kanggo engke ku ibu di nilai. Ngartos sadayana? Cekap sakieu wae pedaranti ibu. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.